Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra tepang deui dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda garapanana Mangyok. Urang lajengkeun mitra dongengna. Carios anu kapihatur nyaeta putra kalana biasana Mangyok wanjeun. Ayeuna teh tos lincah kana sari kaopat meureun mitanya. Atuh mitra supados teu nyangkolong kana waktos sumangga carios putra kalana teh urang lajengkeun deui. Brungah mitra. Sanggeus nitah sababaraha urang ngurus layon, Kisujen asup deui ka imah. Hatena masih kaget ku binasana Sinalu nu teu puguh sabab musababna. Tapi can ge acan pikiranna jejem ngadadak di luar kadenge anu gogorowokan deui. Wah cilaka, Kibanda oge tiwas. Hah? Kisujen jeung Erwata tinggal nyaga. Komo Erwata tepi ka ngoeng orejat dina korsina. Teu sadar bibirna ngagerendeng meh weh kalepasan omong. Aduh, buah bener anu rek balas pati kitu satedina anu rek diucapkeun ku Erwata teh ngan teu kebat basa manehna kaburu sadar tur nungkup bibir kuramo-ramo leungeunna. Untung pikeun manehna sabab Kisujen geus kaluar bari mariksa nu gogorowokan bieu. Naon teh iyan geus gogorowokan deui wae. Waduh, cilaka juragan cilaka si Banda tiwas. Banyak arwah urang Indra kita mara kayangan turek nuntut balas. Setan Indra kila naon ngomong bener setian. Pengasal calangap Kisujen keheul ku sikap si Ijan gitu. Sumpah gan tangtu Sinalu jeung Kang Banda geus jadi korban urang Indra kila. Kiwari moal deui ge tangtu bagian kuring. Aduh, kumaha mun kieu kulagan. Juragan mah ageng rezekina mulia darajatna moal kaganggu tapi kuring kumaha juragan langkung sae ondang atuh dukun lepus atawa paraji sakti pikeun nyinglar ieu liliwa jahat nu marakayangan cempe. Kisujen nyentak ngan hatena kaget ku ngadenge ocehan pangawala kitu. Disentak sarupa kitu si Ijan langsung merungkut. Raina katembong sepa sedang biwina runya-runyu si garek saweweun leweh. Sababaraha kali matana ngaleretan ka Erwata bangun anu menta di pikarunya. Caritakeun sing bener kumaha pangna Kibanda bisa binasa terus ada di mana? Juragan, dadak sabaraha urang pangawal sajana datang nyampeurkeun. Ciri jeung kayanana teu jauh jeung Sinalu. Kibanda mau tanpa ngalaman tatu setik acan. Kacirina ucapan si Ijan rada asup ada akal tangtu mana katulak di tengah alas nalika boboro sareng dan Erwata katut si Ijan. Hah, salila ieu kami marang melintang di dunia pasilatan. Tacan kungsi pangjieun warana setan sungura juri. Taina mah kami anterkeun di mana layon Kibanda ayana. Bae turun kaburuan dituturkeun ku Erwata katut si Ijan. Nu terus wah waleuh siga anu owah ngadadak. Kisujen geus teu malire si Ijan dituturkeun ku para pangawalna. Akhirna anjog ka istal kuda. Barang breh nya bae di Banda geus ngababatang kadua leungeunna masih nyanyakel palana kuda. Sanggeus dipariksa kayanana teu beda ti Sinalu tadi. Taya tanda-tanda tatu urut bitotama jeung jalma sejen. Aneh. Iya bener-bener aneh. Kisujen gogodeg. Coba kuring minta lampu jeung obor. Hayang ningali kumaha kayanana pokona bari jeung cingogo. Sababaraha urang guragiru neangan lampu sakumaha dipentak ku dununganana. Dicangan ku lampu jeung obor Kisujen mimiti mariksa deui awak Kibanda leuwih gemet jeung taliti tibatan tadi. Sakujur badan Banda dicapaan tapi karuas-ruas tulangna dipencet bisinya aya nu remek atawa potong. Tapi tetela awak Kibanda bersih eueuh bentol-bentol acan. Saela ieu Kisujen teu percaya ka anu naon nu disebutna tahayul. Binasana Sinalu tadi teu pati ngagetkeun manehna, tapi ayeuna hatena make jeung ngageter oge bulu punukna rada muringkak sagala rupa.
pamustungan anak Kisujen ngaleret ka Erwata jeung si Ijan. Si Alianti Sinalu jeung si Banda sadeun tadi milu ngajemput ke Boro. Ki Karna jeung Ki Rustam malah si Badrun jeung si Ijan mah milu pisan sareng Den Arwata ka tengah alas. Ceuk si pangawal bari ngaleret. Si Ijan geus teu daek cicing, hideuk duaan hayu milu ka Abah. Tuluy ngaleret ka salah saurang pangawal sajena. Coba calukan Ki Karna jeung si Badrun ka dieu, daguan di kamar kitu ku kaula. Unyuk sumanggegan, ceuk si pangawal bae terus ngaleos rek nyalukan Badrun jeung Ki Karna. Sanggeus aya di kamar pikeun sajongjongan mah Ki Sujen ukur ngahuleng. Manehna sadar Erwata can boga pengalaman sabalikna si Ijan ukur kalah walah-wah weuleuna wungkul siga anu katumpakan. Ukur Ki Karna atawa si Badrun sigana anu rada bisa ditanyaan teh. Geus sababaraha kali si Ijan calangap rek balaka, tapi nya sakitu kalina Erwata gideg bangun ngaulahkeun. Jaba seber deui ku pamuluna Ki Sujen anu sakitu angkerna. Di dagoan cukup lila, boh nu nyusul jeung disusulan taya tembong moal-moal. Tungtungna Ki Sujen ditan Ijan sangka nyusulan si Karna buru-buru datang. Coba kumaha susulan Ijan kitu, titah yang hareup ka kaula, ayeuna keneh penting gitu. Ijan ungeuk bari gereyeman, sedang paromana pias konea siga eueuh getihan. Palebah panto kamar ngarengkog bangun nu asa-asa. Ki Sujen gogodeg bari jeung kakarot. Tembongkeun jiwa kalalakian teh si lain teh Ijan, lain ukur pinter ngepung-kepung bujur. Hayu gebru. Mangga juragan mangga, ceuk Ijan gugup. Tuluy ngalengkahkeun deui sukuna satengah anu rarampeolan. Rok aya karek oge salingkah. Di lawang Ijan geus muterkeun deui badana, tuluy tapak deuk ku hareupeun Ki Sujen bari rawah riwih. Duh juragan masih ngawatos ka sim kuring. Abdi yakin asal abdi keluar di ieu bumi tangtos jiwa kuring bakal nglayang. Mideung beungeut Ijan nu sakitu piasna dibarung ku awak nu ngalapar hate Ki Sujen ngagebeg. Teu sadar bulu pundukna muriding. Sok sanajan nya manehna teu anu disebut jurig atawa setan. Bageus teu kudu kikituan. Gentak udang. Ceuk Ki Sujen bari neuteub si Ijan nu masih diprek. Asal juragan kersa janji dipayakeun panjinglaran sim kuring bakal ngadeg. Ki Sujen mimiti curiga. Memang tingkah pola eta ponakawana anak teh loba anu aneh jeung teu kaharti. Ya sok kaula janji. Laras juragan. Ki Sujen molotot. Beungeutna robah kereng deui ningali kitu si Ijan gentak udang. Tuluy nutupkeun panto bangun anu sieun aya nu asup ka jero kamar, utamana Ririwa Den Sapta anu maot ku Erwata di warung tuak si Buri. Ki Sujen rumingahap bari pokna. Sebenarnya aya naon ieu teh? Sok terus terang ka Abah. Sadar kalakuanna mau bisa disumput-sumput deui, nandrek-dek bae Erwata terus terang nyaritakeun naon-naon geus kajadian. Timimiti nyempang di warung tuak tug nepikeun kalibat kana hiji peributan nu dipungkas ku binasana Den Sapta. Ngadenge anakna kalibat kana urusan Rajapati kitu, teu wuduh hate Ki Sujen ngagebegna. Tapi kusabab manehna oge lain jalma hengker, malah beunang disebut jago kolot jawara kahot anu sawasna hirup dina seseukeut bedog jeung congok perang. Henteu tuluy gimir dongeng anakna di Bandungan nepikeun ka anggeusna. Tak kitu amal lakona mah. Ki Sujen ungut-ungukan tuluy ngahulang miraga madang. Teu lapok Ki Sujen tumanya. Nah hidup apal urang mana-manana eta dua jalma teh. Mangkeun mah urang Cirebon Abah. Urang Cirebon. Beungeut Ki Sujen langsung robah hebat. Kumaha pandena? Anggorak sukan sing sero hejo Abah. Menyolok logat basana siga urang wetan. Moal mah urang Indra Kila kitu. Maksud Abah utusan Ki Bajul Ireng. Tapi nurutkeun lang-layang kabehana opatan. Tapi ieu nah duaan nya. Jeung aya nu teu kaharti deui kunaon mah datang leuwih gancang ti biasana. Sakuduna minggu hareup karek manehna tepi ka wewengkon Kadipaten. Ingetkeun jarak teh kitu ka dieu teh cukup jauh. Jadi ka Abah tuh. Bonya, nah bener manehna cilaka ku jurus kalima landak wasi.
dadas Abah nalika abdi kabenangan dugi kadua kalina main oge sami kabenangan satu keserangan bae abdi teu nyangka sacenga buuk upami eta jurus teh mati kacida daku paraosan serangan teh teu nenggal-nenggal teuing ngadenge katerangan anakna kitu Ki Sujen geus ngahulang deui. Jurus landak wasi tingkat kalima memang bahaya tapi ngingetkeun tanaga jero hidap masih deet sakuluna eta serangan teu nepi ka ngabinasakeun dina parnana oge ukur ngalumpulkeun hungkul. Badieu loba anu aneh jeung teu kaharti cek Ki Sujen ditutungan kungurutan tarangna bangun anu pusing pisan. Wah mah kitu aya pihak katilu nu milu campur tangan anu hayang ngiruhkeun tali mimitran antara Ragawasi jeung Landakwasi. Duka Abah cing ku hidup coba inget-inget nah di tempat perkara aya jalma sejen salian tieta dua jalma. Daya Abah manehna datang ukur doaan bari nunggang kuda tapi naon sok di itu warung teh memang aya jalma sejen saha nya anu boga warung Bah manehna ngakukeun bawayan sareng anakna nu katlah nyinoneng. Maranehna patut dicuriga sebab Abah yakin Den Sapta binasa lain ku hidap tapi aya jalma sejen anu boga pangabisa hebat sumput salinung turun hayang ngartahkeun hubungan Biro Landakwasi jeung padepokan Ragawasi ti Indrakila. Keur kitu ngadadak kana panto aya nu kaketrok sing horeng dua urang jalma nu tadi titah neang Karna jeung si Badrun. Eta dua jalma katlana Warta jeung Ki Rampes malah nyamehana pisan nu sempat ngirimkeun layang ka Cirebon ka Gunung Indrakila. Sun tos dipilari ka rompokna teu aya Ki Karna teh. Lamun kitu susu mainna ka nyeha pasti mainna keur maranan eta rana. Oh mangga Sun mangga cek Ki Warta katut Ki Rampes bae si seret. Masing-masing hatena teu nyangka lamun Ki Sujen baris apaleun kana hubungan Karna jeung nyeha nu mineng rucah. Ai rucah teh mitra salingkuh. Kiwari maranehna sadar yen saira ieu Ki Sujen lain teu nyaho kana kelakuan para pangawal katut centengna. Tapi samata-mata tutup mulut api-api bae teu nyaho. Perlu dikanyahokeun samemeh di garawe di pausaan Ki Sujen boh para jago kawal atawa centengna teu waleh ditaliti heula asal usulna. Gerak-gerik jeung pasipatanana teu aneh lamun waktuna bagabung sakabeh gerak-gerikna teu luput tina paningali Ki Sujen. Teu jarang Ki Sujen ngarengsekeun para pangawalna anu keur kaparengan kalibat hiji masalah. Sanggeus nungguan rada lila akhirna Ki Warta jeung Ki Rampes datang nyamperkeun deui tuluy ngadenge mere laporan. Juragan ka bumi Nyiha oge keukeuh Ki Karna teu kapendak Sun. Aneh terus si Badrun ka mana? Sami Sun teu kapendak di jongko tempat ngadujal nginum ge teu aya. Waduh cilaka yang punya cilaka tangtu si Badrun jeung Ki Karna ge geus digunasika ku eta arwah Indrakila. Aduh kana tangtu aya giran nyawa kuring yeuh. Juragan kumaha geus kieu? Juragan tiasa-tiasa neangan kipayah sangkan jiwa sim kuring salamat. Cek Ijan haeta nyulangkeung deui bari loalawe. Sedang beungeutna beuki pias pikarunyangeun. Saterusna si Ijan ngoloyong rek tapak deku deui. Tapi ku Ki Sujen memang geus sebal jeung ku sikap ijama langsung nongtak tug akhirna si Ijan tepikeun ka ngajeng jehe bari kociak dengek. Kang Ijan tong terus ngacoba atuh. Jadi we Abah ambek Erwata nu teh cicing nyilu nyentak nyilu pangkeukeun ku ponakawana. Sedang Ki Sujen katembong pulang anting di jero kamar. Batinna tuluy neroweco ngupat keterangan nu jadi anakna tadi. Juragan salaresna aya kajadian naon ieu teh? Ki Rampes anu memang geus umuran tur lega ambahan nalek nu jadi dulunganana. Samemeh nembal Ki Sujen ngarahu heula. Geus kitu ngan barabat bae nyaritakeun naon-naon geus kajadian ka diri anakna. Anu kalibat kana urusan Rajapati sarta kiwari kacirina pihak musuh memang geus mimiti nembongkeun ka beungisanana.
Memang rada aneh lamun pihak Kawasi boga gawena juragan. Jeung mustahil lamun ieu sakabeh dilakukeun ku si Dampa sorangan heuh Hoyong Balaspati. Bener pisan Grampes kaponan Andika ge kamari hampir kana 2 mingguanana lumampah ka Cirebon telin. Lamun kiwari pihak Kawasian memang tut balas buat asa singkat teuing jarakna. Mama ya jama sejen anu hayang mangpaatkeun situasi juragan. Kiwarta harita milu nyamungan. Kaula oge boga pikiran kalinya. Mata mustahil ieu sakabeh dilakukeun ku tukang warung nu ditutugan Gunung Jati teh. Tapi lamun nya nu boga gawena tukang warung boga maksud naonnya? Nya tangtu bae urusan bisnis bisa wae manehna sidik pedah pausaan urang maju tur jaya. Warta jeung Kirampes anu unggut-unggutan. Ayeuna mah kieu wae, hayu urang teang ke tempat perkara. Ijan jeung hidep minu ka Abah minangka pidu jalan. Mangga Abah. Cek Erwata bari hamarah merge teu burung yang upan. Aduh, ampun juragan ulah. Leuwih hade bolaikeun bae paniatan teh. Cek Ijan canaon-canaon ngesoak leuwih ti heula. Jadi lalaki kudu wani ngalakukeun kudu wani tanggung jawabna Ijan. Cek Sujen kereng. Atuh geus disongorok kitu mah Ijan oge teu burung nurut kana pamaksudan Ki Sujen. Lima kuda ting baratak keluar di jero kadipaten. Kacangan ku cahaya bulan sapasi jeung baranangna bentang nu tumpakna marake pakaian ringkes tung sirisan roa hideung sarta palebah cangkengna pating solegeng berog pasren. Oreng eta 5 jalma teh Ki Sujen Erwata katut para pagawena ka asup si Ijan sorangan. Teka caturkeun dina di jalan Ki Sujen sapara kancang geus tepi ka jugjug. Malah kadenge Ki Sujen mah langsung cumarita. Tunjukkeun lobah mana hidup ngubur layon urang Kawasi teh. Di kebon aja Abah di pakarang tukang ieu warung hayu urang teang urang ngeceskeun sabenerna kunaon pangna musuh hidup bisa binasa sabab Abah sangsi lamun manehna binasa ku hidup. Mun Abah mangga nyangakeun sadaya-daya cek Erwata bari unggek. Sarea tulujat juta turun malah Kirampes katut kiwarta mah hidang nyengat cempor nu napal dina bilik warung. Kaayaan di eta warung estuning mata pikasieun. Sora-sora sato peuting kadenge gandeng di sarada. Ungkut-ungkut jeung ciang-ciang ngilu ngapaesan panci peuting harita. Anu memang geus nyadek ka tompernakeun. Bring atuh geus kitu mah sararea ngabring dicangan ku cempor. Sedang Ijan di tah manggul pacul jelas Ki Sujen boga maksud rek ngabongkar kuburan anyar Den Sapta. Tuh itu bah cek Erwata bari nunjuk ka tanah kuburan anu masih muncugug. Iya kali. Aduh ampun juragan. Cenah naon si Jan nyebut aduh jeung ampun-ampunan. Gali cek Ki Sujen bari molotot. Akhirna sieun-sieun oge Ijan teu burung nurut. Sukuna ngalengkah ngadeukeutan eta gundukan taneuh satengah anu rampeolan. Bah, punten bah, cobi pang nyangankeun. Memangna kurang caang cek Bah Warta. Laras bah kirang caket. Ya nyarita bae sieun kitu. Sing karunya bah. Kiwarta jeung Kirampes LDF tuluy ngadeukeutan Ijan sarta ting jalan tengken cakatuheunana. Malah ka tembong masing-masing cemporna diarangkat ka luhur ambeh samana keur anu ngagali taneuh. Atuh geus kitu mah Ijan teh mimiti ngagali di barengan ku hate anu ratug tutunggulan. Ku
kusabab diberangan ku sieun jeung pipikiran anu teu jejem, sebab barakali indung sukuna kapancong. Untung eueuh tanagaan. Indung sukuna ukur bared meusan. Dasar sia makanyutna punuk iyan. Ngan sakieu wanen teh ceuk bawarta harita mangkehekeun ku sifat si iyan. Nya kasebutna we hirupna congo pedang, tapi kare ku sakieu ge geus kumeok dipacok. Coba cakel yeuh cempor. Sarta ka dieu eta pacul ku abah urang nggali. Aduh. Mangga aduh. Cik Ijan eta giak malah terus nampanan cempor sarta ngasongkeun pacul ka bawarta. Atuh sanggeus kitu mah ngan kecruk bae bawarta mimiti ngegali taneuh kusabab batina jemsak kedeung oge baju mayit geus kaciri. Ijan cakal yeuh hiji deui. Ceuk Kirampes pingasongkeun damar ku hiji deui. Tuluy dongko rek narik mayit keluar. Si Ijan teroba omong tuluy nampanan cempor ti Kirampes. Bari ngalengos micen beungeut da teu wasa nanyo mayit anu digali deui dina kuburanana. Kadenge Kisujan ngagerok kaget pon kitu deui nu sajana kasup Erwata. Ijan panasaran tuluy ngaleret lalaunan anabreh lain deui ngagebegna sabab tetela anu dikubur teh geuningan karna nu tia tadi diteangan ku Isujen. Nah jadi layan akang karna cek Ijan harosos memehan teu percaya kana tetenjoanana. Sedang teh eta kadenge Kisujan ngagerendeng. Aduh. Pada kau ulang sangka. Teteh laki karena malah geus masih pati. Paingan di jero kadipaten eueuh da sing horeng geus diana nyawana ku musuh. Ampura karena rumasa abah salah sangka. Cik Isujen bari tuluy dongkok meriksa layon kalayan taliti. Terilah kadenge nyuara deui. Ima persis carayona Kibana jeung Sinalu. Estuning teu ninggalkeun tapak saeutik-eutik acan beuh. Nya dina kayan kitu ngadadak di luar kebon kadenge suara nu seurih. Jago sakit di mana keluar? Nah, piau. Beringan sakilat Kisujan luncat kepala bada tangah sora. Awak nang ngolebat enteng ngaluncatan pagar kebon anu jangkung names tangtung jelema. Puguh bae Kiwarta jeung Kirampes katut Erwata lain deui kageteunana. Sakaligus muji ku kestan Kisujan anu arang nembongkeun kebatana. Jeder, masih ngatos-atos musuh datang mangka cabut bedog. Erwata ungeuk sarta langsung sat bedogna. Saterusna sarecung jelang nuturkeun Kisujan ngantang tu bae ngaliwatan panto pager. Da teu boga pangabisa nu sakitu hebatna. Di luar taya nu katingali nu kadenge ukul sora-sora satu peuting munggu matakeun kadengena. Erwata katut dua centengna larat leret bari gura-gero tapi Kisujan teuing ka mana. Di lebah jalan gede teu jauh kebon laja katingali ku Erwata anu ngalamang bodas. Sanajan teh sidik jelas siga jalma nu keur nunggang kuda. Saya tak
Cek Erwata ngagarowok tapi nu ditanya tenemalan sedang kuda beki ngadeketan kanu tiluan. Hei, sakali deui kuring ngingetan sanjeun, ulah nyakeun kuring tiluan lamun nu batina kasar. Si jalma anger tenemalan, kudana baen huam hiembari terus ngadeketan, malah mun teu nyingkah mah tang tunu tiluan kagalai. Kurang ajar, awas serangan hiya. Kurang ajar, awas serangan hiya. Ngadadak bae Erwata luncat bari ngirimkeun jurus pucuk awi ka tiup angin. Nyaho cengo bedaugna geus nyantong tina ti karo jalma. Tapi geus hamperkeuna si jalma teu boang reaksina naon. Plak. Beung eta jalma beunang katapak watang bedaug Erwata. Sabab Erwata geus ngaroranganna tina tusukan jadi tepakan. Awak si jalma kontan murag kana taneuh, kuda tuluy ngaberetek ting ka meuni. Waktu senamita kabujang penyekapan. Insya Allah atuh mitra carios anu judulna Putra Kalana teh urang lajengkeun deui enjing dina waktos anu sami tur channel eta channel Mang Giok. Sateuacan Mang Giok pamit pungkur Mang Giok deda tawakupna sareng dia nyuhunkeun kritikan anak kitu nya mitranya, nyuhunkeun like komen sareng panuhun mah nyata subscribe na we biasa mitranya. Sakitu nu kapihatur tina acara dongeng Sunda Cag Permios Wilujeng Kantun.